ulah mangeran kana salat tapi mangeran mah kudu ka Allah. Lamun jelema mangeran kana salat nempok nutu salat bakal ngewa bakal geureungan. Mangeran ka Islam nempok lain Islam bakal ngewa. Tapi lamun mangeran ka Allah da sakabeh oge tunggal makhlukna keun bae da aya ajangna neraka jeung surga. Sumuhun. Ulah mangeran kana salat tapi mangeran mah kudu ka Allah. Lamun jelema mangeran kana salat nempok nutu salat bakal ngewa bakal geureungan. Mangeran ka Islam nempok lain Islam bakal ngewa. Tapi lamun mangeran ka Allah da sakabeh oge tunggal makhlukna keun bae da aya ajangna neraka jeung surga. Sumuhun. Ulah mangeran kana salat tapi mangeran mah kudu ka Allah. Lamun jelema mangeran kana salat nempok nutu salat bakal ngewa bakal geureungan. Mangeran ka Islam nempok lain Islam bakal ngewa. Tapi lamun mangeran ka Allah da sakabeh oge tunggal makhlukna keun bae da aya ajangna neraka jeung surga. Sumuhun. Ulah mangeran kana salat tapi mangeran mah kudu ka Allah. Lamun jelema mangeran kana salat nempok nutu salat bakal ngewa bakal geureungan. Mangeran ka Islam nempok lain Islam bakal ngewa. Tapi lamun mangeran ka Allah da sakabeh oge tunggal makhlukna keun bae da aya ajangna neraka jeung surga. Sumuhun. Ulah mangeran kana salat tapi mangeran mah kudu ka Allah. Lamun jelema mangeran kana salat nempok nutu salat bakal ngewa bakal geureungan. Mangeran ka Islam nempok lain Islam bakal ngewa. Tapi lamun mangeran ka Allah da sakabeh oge tunggal makhlukna keun bae da aya ajangna neraka jeung surga. Sumuhun. Ulah mangeran kana salat tapi mangeran mah kudu ka Allah. Lamun jelema mangeran kana salat nempok nutu salat bakal ngewa bakal geureungan. Mangeran ka Islam nempok lain Islam bakal ngewa. Tapi lamun mangeran ka Allah da sakabeh oge tunggal makhlukna keun bae da aya ajangna neraka jeung surga. Sumuhun.